maca khutbah Jumat bae kudu dibayar buego da kira ikhlas eta si kiai Jumat bae jang kepentingannya na kudu dibayar ari ngadalil cenah di Mekah ge dibayar di Mekah ge ulah loba omong kos nyana nyao bae ka di Mekah urusan-urusanana iya sia bae deuk datang ka mana ku ari khutbah kudu dibayar aya aturan ku DKM teh dibayarnya na haju indit Jumat nanti di dinya tolol teh coba kiai eta ih berarti aya ieu meureun ye aing mah coba-coba doang aing mah Masya Allah bangunna aya ieu ya Allah ya karim endek kumaha ditaluturkeunana ilmu aya di nyana tapi mak-mak aya di nyana ye eta kos kitu dijadikeun DKM duit teu puguh ka mana-mana tulisanana eueuh duitna eueuh setan terus bermunculan asal rada-reda setan itu ngarupa manusianya kasepan setan mah terus beturun-urun ieu ge gara-gara setan uta tadi namaja arembungan tapi setan ngarupa manusia nu kasep geus nonggeng ti heula atuh ngaranna ge setan kadang-kadang nyana ge teu make calana-calana acan ngan make ampok-ampok doang aju ugal-igel di hareupeun jelema atuh ngagodaan nyana terus atuh ngaranna ge setan terus we setan malah sok inget kadongeng di ilmu kawalian da aya waliullah kapanggih jeung setan keur ngaringkuk bahanapeun tanggal caringin barang dideuleu dasar orang sia setan heueuh cakeun kok tenang amat sih sia setan di dieu lah cakeun teh lain atuh setan ulah tenang-tenang atuh itu batur kunaon atuh teh digoda ku sia cakeun antep lah ulah cenah di istirahat ambo emang sia pakai istirahat kudu bisa istirahat lah teu kudu digoda ge ku kulit cenah itu kiai na geus dari setan jatuh pamarentah teh kudu digoda ku kula jana ge geus cara di setan gawe cek kana lantak urang kuari istirahat cek kana alhamdulillah senang cenah kula ih jauh mereka lantak geus atuh ayeuna teh kudu digoda udah sok digoda-goda cek kana barang lamun inget kadinya tinggal ngaheukeun jaheueuh berarti kuari istirahat setan di hadapan tanggal caringinnya sebab sejen geus di setan menang saminggu wali kapanggih deui jeung setan nu sejen tadina di assalamualaikum waalaikum teu daek ngajawab jadi tukang waalaikum bareng di dieu palingan teu ngajawab setan sia hore sia keurang di dieu istirahat cek teh setan sih istirahat aya setan istirahat wali banyak nyahoeun ka setan-setan pan musuh teh opat hiji dunya dua makhluk tilu nafsu opat setan urang teh hiji titah ninggalkeun dunya dua titah ninggalkeun makhluk hate ulah aya ta'alluq tilu nafsu ka opat setan jadi nyahoeun nya mah ka setan teh ya mun kapanggih jeung setan Imam Syafi'i kan pernah nojok setan tojok ku Imam Syafi'i buta sia sembarangan sia kai ceurik setan ngahinging tadi teu mabuk sia budak bisa nojok setan urang mah kuari setan teh anak baranakan di hate urang henteu pernah dikaluarkeun setan di jero hate malah mah jadi peternakan setan di jero hate teh dikembang biakeun geus mah anakan anakna geus anakan diincu berarti incu geus anakan deui naon tangaranna uyut geus loba jasa geus teu bahi di dieu ge pas sedek-sedek kekena ieu urang nyieun RSSS di jero hate ieu mah aya setan sia kunaon istirahat di dieu kunaon teu ngagoda kula ngagoda kiai itu tuh seseweh jasa cakna seseweh jasa waduh datang ka kuari terus we diuntit ku kaula digoda ku kredit teu daek digoda ku televisi teu daek digoda ku HP teu daek digoda ku bunga bank teu daek digoda ku macem-macem teu daek poh tak mah kiai pohara jasa
kula datang ka seseleh nu mantap kula ieu keur ngalamun bae di handap pentangkal beringin ceknya lah ieu beusi dipanggil ku atasan kula kumaha sia ngagoda kiai eta sukses apa henteu kula keur istirahat lain sa istirahatna unggal poe ngagoda kiai eta teu bisa bingung kula cek coba-coba minta solusi tolong solusi segala naon ai kitu mah nu kiai nu lama bangsa keur magahan ngaji aju setan datang adinya namu tenang-tenang wae ai mah gampang cek ieu mah lah ku sekupi ge bisa ieu mah sekupi bisa ku mio bisa ku umroh bisa ha celeutik we kiai kos kieu cekan teu badak loba istirahat lantaran haju kiaina jadi setan cekan pedagang mah komo geus leuwih ti heula tibatan kiai itu mah nyana nyalib jadi setan geus leuwih ti heula jemping nyana beuh pohara geus jare setan kabeh tah jadi setan istirahat lantaran geus teu kudu digoda aya nu ieu mah kapangijeng setan lantaran seseleh cenah tuh jadi setan geus sarua seseleh panas lamun ngagoda kiai eta lamun nyana geus baca ayat kursi panas cekna teu kuat kula tapi lamun kiai anu ieu mah nyana maca ayat kursi ge magalah dipagahan ku setan lain kitu ayat kursi da kurang pas sia mah ku setan dipagahan jadi lamun dipencet jelema kasurupan dipencet lamun kudu bisaan mah kan kabur ta setan tapi lamun kun teu bisaan mah pencet babacaan aing ge bisa bacaan kos kitu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samawati was-samiul basir aing bisa mun teh kurang ulah sapencet-pencet tak izinkan dikitukeun ku setan ganti urang babacaan Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan surat bil jibal qur'an bil anza kullu ma bil mauta bal nah sia aduh walau anna qur'anan bil jibal pencet teh teu karasa sial da setan gara saya lu suka pencet-pencet tak sih adek setan lebih hebat mantaknya setan desieun sebab naon babacaan urang nangan di tikoro doang teu datang ka golbu jin mantak urang auzubillahi minasyaitonir rajim kuduna mapan setan indit ya mah setan ngabaturan urang babaturan jeung urang ka eta setan ieu di zaman Kangjeng Nabi Lut setan teh ngabatur jeung masyarakat ngarupa setan ngarupa manusia lamun sepi pasaran setan nararonggeng ya Allah ya Rabbi ketua-ketua kopilah teh ayeuna musyawarah di mana-mana ieu teh kumaha urusan Lut ngaganggu karena kestabilan jeung kalazatan kangenahan hirup urang numantah timbul keputusan hasil musyawarah tina para ketua kafilah wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun taya deui jawaban kaum Kangjeng Nabi Lut ilaan qalu kecuali nya ngararomong gas ulah samatkan yaya ieu ulah datang ka ngaganggu kastabilan kangeunaan urang akhrijuhum usir Lut jeung pengarut Lut usir min qaryatikum ti kampung maraneh kabeh innahum unasun yatatahharun eta Lut jeung pengikut-pengikutna manusia anu berlaga suci bohong nyana teresep kalalaki resep kajian kukumaha ge nyana anggus mensuci-suci diri nyana anggus ngaku-ngaku nyucikeun dere gas lamun bener kos kitu usir ku urang ya Allah ya Rabbi eta rasul deuk diusir rasul eta kepada deuk diusir masyaallah mulai kuaridek ngondisi-ngondisikeun tentang pengusiran Kangjeng Nabi Lut kumaha carana aya pembekotan di kota Amur di kota Amir di kota anu sejen teh mutapikat kitu keneh na ieu teh ulah datang ka sing hade isme Lut ngaganggu ka urang
sedangkan Kangjeng Nabi Lut becicing teh Sodom. Nah di Sodom ilah mulai dikondisikan pengusiran Lut beserta kaum-kaum nu anut ka Kangjeng Nabi Lut, kaum Urdun nu aya di Yordan dek ngusir Kangjeng Nabi Lut lantaran dakwah nabi-nabina. Masya Allah nu baraheula teh kos kitu. Kumaha kelanjutanana ieu sementara Kangjeng Nabi Lut terus dakwah ngadakwakeun akhlakul karimah, sementara kaum nu aya di negara Yordan di Sodom teh geus benci terhadap Kangjeng Nabi Lut. Kumaha teu nyambung antara Kangjeng Nabi Lut jeung kaumna, maka kelanjutanana fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atah wallahu a'lam bissawab. Riwayatkeun opana Sayyidatah Sakinah satuhune Gusti Siti Sakinah Waqtal Husain nyatane dulur wadon Sidina Husain akhrajat iku metu ya Sayyidah Sakinah metuakeun rasa ing Sayyidah Sakinah minal khaba'is saking khemah Okal jamalin dalam sadukuring ontawan syadat dan gawe singiran Sayyidah Sakinah teguh haleng ucap ya Sayyidah Sakinah madza taquluna in qala nabiyyu lakum madza fa'altum wa antum akhirul umami. Madza ing apa suji-wiji taquluna ngalucap sira kabeh in qala nabiyyu lamun ngucap sapakan yang nabi lakum kada sira kabeh madza fa'altum ing apa suji-wiji migawe sira kabeh wa antum law sira kabeh akhirul umam iku akhir pirang-pirang umat. Itrati wa bi ahli bada muftakidi minhum sa'ar wa minhum duriju bidamin bi'atrati bi'itrati kalawan turunan insut tababaun mutababaun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Aya not nasal teu mendang sambarang lamun rojas mustafilun 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 rojas disebut bagong sereng cek santri mah di kuku mah bisa baik bahar basit fa'ulun muzailun muzafilun fa'ilun muzafilun fa'ilun muzafilun fa'ilun muzafilun fa'ilun madza taquluna in qala nabiyyu lakum madza fa'altum wa antum akhirul umami bi'itrati wa bi'ali badam mutakidi minum musara wa min duriju bidamin makana hadza jazai in nasatul lakum tuglipuni bisuin bizawi rahimi. Aduh lamun awewe bisa kos kitu ngeunah nanti ngayun-ngayun salakin. Aduh enak bitati kalawan turunan insun nabi ahlilan kalawan ali insun dalam sawsede mubtakidi kesepen insun minum usara ikut tetap setengah saking itrati utawi dan tawan wa minhum duriju lan saking itrati duriju den lamokotan itrati ibidamin kalawan getih makana zawaran apa iki iku jazai babalas ingsun nasahtu id waktune nasahtu nganasehatan ingsun lakum kada sira kabeh
antuk lipengi saking entang ngagenteni sira kabeh ingsun bisuin kalawan ala bidawi rahimi ing dalam kang anduane baraya ingsun. Sayyidina Husain dibunuh, terjadilah Karbala. Gempar dunia, boga dulur ngaranna Sayyidah Sakinah. Anu dunia saat eta ngalengis cerik terutama Madinah Mekah careurik kabeh. Sebab sirahna teh dipakai main bola. Di alung-alung nemen kuari jelema main bola teh akibat awal ngahinakeun ka Sayyidina Husain. Terus berkelanjutan kuari urang lamun leuleus sasakala main bola ti dinya nu menta kuari nyeri rarasaan lamun urang leuleuh main bola. Kulantaran teu nyaho ka sasakalana tu kuari maja kiai ge peuting teh nongton main bola. Ustad mah komo ja kiai na ge nongton main bola, pedagang mah geus ti heula, pamarentah mah malah manya nama duitan teh naon gara-garana? Naon? Tuh. Aduh, Gusti Allah bagus. Nyaraho biasa. Masya Allah. Di kumaha lalakona coba yuk. Urang lamun nyaritakeun keistimewaan Syekh Abu Hasan Asyadzili. Syekh Abu Hasan Asyadzili teh nyana teh kapan boga guruna sa Imam Syekh Athaillah. Syekh Athaillah teh guruna sa Imam Marusi As-Sekandari. Syekh Abu Hasan Asyadzili malahir teh panehanana mah di Maroko Maghribi. Nyana ngaguru, setelah ngaguru seakan-akan diperintah ku guru kita kanu nurut. Geus teh loba tuwar-tawarnya nama antar negara ku guruna teh. Mesir berangkat, geus ti Mesir, Yordan berangkat, Yordan terus Maroko berangkat, balik deui kuari ka Palestina, balik deui Yordan, Mesir, terus baik dalam rangka wusul ilallah, nyana hirup kumaha petunjuk guru. Setelah nyana dilepas ku guru amanat guru ngan sakadar sakieu amanat. Hai Sadili, Sadil teh kampung Sadil. Nyana titah cicing di kampung Sadil mantak Abu Hasan Asyadzili kampung tama. Cicing di dinya. Nu mantak cicing di dinya kunaon? Urang dinya teu nyahoeun ka pangeran. Teu nyahoeun teu bisaeun ibadah nu bagus. Teu nyahoeun katentreman jiwa. Cicing di dinya. Didik mangga barang datang ke kampung Sadil nyana yang boga babaturan ahli Allah di mana ieu teh diteangan kiai-kiai ku nyana barang diteangan ieu kiai ahli ibadah tapi can pati ikhlas kiai ibadah can ikhlas kiai ibadah can pati ikhlas neangan nyana pibaturan nu ikhlas sayang babarengan pas aya di handapeun gunung sorangan bae. Oh iya hebat ya. Di samping eta cek cenah aing dik didinya ngaguru deui. Terus cenah ngabaturan ibadah ka Gusti Allah, doa. Sanggeusna doa sesuai jeung perintah guru kita ngembangkeun agama di kampung Sadil, dakwah. Amanatna ti guruna sia opat jeung opat. Nu opat hiji cinta, hiji be Allah, ulah aya cinta salian Allah. Dua ridho keputusan Allah jeung aturan Allah, ulah neangan ridho makhluk manusia ulah. Tilu tapa tina dunia zuhud ulah aya
sabakatul hibar acan di jero hate sia resep kana dunia. Opat tawakal tu Allah, tawakal ka Gusti Allah. Cekal eta cicing di mana bae. Nu opat deui laksanakeun kewajiban Gusti Allah, ira bae. Jauhan larangan Allah, paharaman Allah. Nomor katilu sabar menghadapi nu teu dipake karesep. Nomor kaopat tahan nahan nu dipake karesep. Eta bae cicing di mana bae sakitu. Sakitu imam bahasan. Cinta ulah aya dua. Hiji Allah, ulah cinta ka cing cinta acan. Ieu mah penting geus kieu. Sorot seri sorangan nana kenclong Kiai Blon. Ya Allah ya Rabbi, aya macem-macem kacinta di jero hati Abu Hasan. Hiji bae cinta Allah. Nomor kedua ridho karena keputusan Gusti Allah. Titik. Urusan jelema moal aya beres-beres jeung moal aya eureun. Hiji bae ridho keputusan Allah. Anti dunia. Sabakatul hibar ge ulah aya di jero hate dunia. Fuhara. Masya Allah kan. Urang mau ojol, daek dakwah asal-asal. Daek gebulidan asal-asal. Daek mamaca asal-asal. Kumaha eta bae tah. Nu dideuleuna teh eta bae asal ngariungkan nu sugih giat. Mun ngariungkan nu susah mah geus lieur hulu lah. Sales malah. Masya Allah gari. Itu nomor keempat tawakal pasrahkan diri ka Gusti Allah. Ya, kayak opat deh. Laksanakan seluruh kewajiban Allah. Andai kata kudu nyawa tarohana, tarohkeun. Dua, jauhan larangan Allah, paharaman Allah. Singkirkan. Opat, tilu, sabar menghadapi nu teu dipake karesep. Naon nu dipake karesep sabaran. Urang embung sabar. Nomor kaopat berat deui bae nahan nu urang hayang. Dilaksanakeun ku Abu Hasan Asyadzili beih terusnya dakwah asal dibere duit embung. Eueuh di hate kula di kula mah nu penting mah bapak-bapak ibu-ibu teh nyaho ka Allah, kula nyalisakeun nyaritakeun urusan hukum make geus teu kudu barang bere ka kaula. Edek geus ulah aya nu merena naon ka kaula mah. Tuturkeun bae. Oh jelema pohara. Lantaran naon teu hayang dunia. Ieu urang nu mantak haju ku ari embung ge ka kiai eta tak ojol ka duniana. Maca khutbah Jumat bae kudu dibayar. Buego. Kira ikhlas atau si kiai Jumat bae dan kepentingannya anak kudu dibayar. Ari ngadalil jana di Mekah ge dibayar, di Mekah ge diulah loba omong kosnya nyao bae ka di Mekah. Urusan-urusanana iya sia bae deuk datang ka mana ku ari khutbah kudu dibayar. Aya aturan ku DKM teh dibayarnya na haju indit Jumat nanti di dinya tolol teh coba kiai eta. Ih, berarti aya yang meureun ye. Aing mah coba-coba doang aing mah. Masya Allah bangunan aya ieu. Ya Allah ya karim. Endeu kumaha ditaluturkeun na ilmu aya di nyana tapi mak-mak aya di nyana. Je ta eta kos kitu dijadikeun DKM duit teu puguh ka mana-manana. Tulisanana eueuh duitna eueuh. Atuh ieu naon bedana jeung Abraham Samad? Lebih jahat malah mah itu onom di ditu ieu kan mas di tempat suci. Masya Allah karim. Nah iyalah ilmu tinggal ilmu nyana ngomong wae ngaji jararau amat
atuh teu kudu jauh-jauh ngaji mah aja bisa lain masalah bisa teu bisana lelebok sia ore koros ya mah karasain ku masyarakat ke nyaho sia teh pinter aing ge nyaho tapi aing embung aing kudu gaji ka sia mah kunaon sebabna aing mah ore koros anakna sia mah indungna embung aing tungtuna mah uji ore koros bae ceknya atuh sama-sama ore koros mah atuh jangan saling mendahului ndek iraha ikhlasna atuh ulah pas ini Mekah mah digaji ulah ieu mah urang bae perbaiki gah etah kuari mah ilmu mah lain eueuh aya jasa profesor ilmuna gede dokter andas aya ilmu di urang loba tapi embung masyarakat nu mantak embung ulah disarakeun masyarakatna nyana lelebokna tadi nama daek ngaji ka kiai eta barang kabelah dieuna osok naik sedan we terus diintip ku masyarakat ai kiai urang sok naik sedan we di mana oh renganan dijemput ku pacamat ka pendopo mulai masyarakat lah mun kitu mah nyana juga bagikeun ka urang hasil di pendopona cek gana daek ai kitu mah nyana doang mah tuh ngeunah di nyana teu ngeunah di urang mulai ngolembar aneh eta kos kitu sorangan aneh urang keur ngeunah-ngeunah ngaji ka kiai eta aju naek nyana ka panggung hidup cak masyarakat modar aja masyarakat embung aing embung aja ka nyana embung kunaon teu aing hate aing embung ulah disalahkeun masyarakat nyanana akhlakna kecenderungan hate nangis lain ka Allah tapi ke seseorang kasih eta boleh jadi nya geus ngomong bae disampaikan dulur atuh kadana nu jauh mah nu deket-deket atuh ngaji ieu ka dieu ieu kudu boga kaisin jelema mah teu ngaji mah sia de cek nya teh aya teu ngaji mangke dikanarakakeun di masyarakat ngomong nu ngaji ge can puguh teu ka sorga can puguh ka sorga nu ngajina ge nu bagahan boga ka neraka endahan kitu masyarakat blow on tak masyarakat blow on masyarakat teu bisa teu ikhlas teu bisa bae teu ngeunaheun bae dituturkeun anak sakumaha supir tadi oleng bae balik sen eueuh hiji berangkat deui sen eueuh dua setir eueuh aye ya urang keur carita ieu Sina Husein dibunuh kemudian Sayyidah Sakinah di luhur onta make sekeduk kemah ngaranna nololkeun sirahna bari nyanyi mustafilun failun mustafilun failun mustafilun failun mustafilun failun eta notna madza taquluna in qala nabiyyu lakum madza fa'altum wa antum akhirul umami kumaha ucapan aranjeun kabeh lamun nabi ngomong ka aranjeun kabeh cek Kangjeng Nabi madza fa'altum naon pagawean aranjeun kabeh sementara anjeun teh jadi akhir umat Kangjeng Nabi kok daek ngabunuh incu kaula cek Kangjeng Nabi bi itrati wa bi ahli kuturunan kaula jeung ahli kaula bada muftaqidin sabada teu aya kaula horenganan cek Kangjeng Nabi sabada eueuh kaula teh turunan kaula teh minum musaro aya nu ditawan wa minum duriju bidamin aya anu dilamokotan ku getih eta teh incu kaula teh sarua jeung kaula maneh nganiaya ka incu kaula sarua jeung nganiaya ka kaula nawan incu kaula sarua jeung nawan kaula ngalamokotan getih ka incu kaula sarua jeung ngalamokotan kaula maka ada jazai lain kos kieu atuh babalas kaula mah heuy waktuna kaula mere nasehat ka aranjeun kabeh
anjeun teh kunaon ngagantian ka kaula bisuin ku kagorengan pizawi rahmi dina baraya kaula hartina manusia bener nama babales maula koski ai cinta ka kaula ma agungkeun atuh anak incu kaula ulah digantian ku kagorengan salila aya kaula maneh ngahormat ka kaula kok eueuh kaula mah ieu anak incu kaula teh dihinakeun ku aranjeun kabean ieu nyanyian Siti Sakinah masyaallah